Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillah nu jadi sekar pangiring catur sangkan jadi panggugah rasa nu jadi sarining kolbu tarate hate malati ati dibubuh ku alhamdulillah nu jadi panundung rambu nu pajejet dina angan nyapukeun ria jeung sum'ah nu pasolengkrah dina manah nyingkahkeun rasa calutak min culak nalaktak istren panastren dudupak sareng rurumpak iri dengki nu kumaki dina ati sanubari dipiri ku dua kalimat syahadat lir janji sumpah hamulan calin ciluncat mulang udar tina tali gadang cidra tina subaya morek ngijing sila bengkok senembah saja husu nuturkeun galur ti rasul nincak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji kagungan Gusti nu maha suci anu hayatna abadi Allah Rabbul Ijati. Puja kagungan nu maha kawasa nu nyiptakeun alam dunia sarta eusina manusia nibankeun ka urang sadaya agama nu sampurna tur palipurna nyatana al Islam nu ku urang dipika cinta. Runtuy syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu maha ngatur di handap mewah di luhur mikanya kajalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Sholawat kali salamna Allah mugia ngocor ngucur malah ngecer kajungjunan urang sadaya suri tauladan nu tauladeun figura figuru nu wajib ditutur mewah ditiru nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan parantos natrat ngagurat ka para sahabat anu opat nu teu berat kana salat nu teu heat kana zakat. Ka para tabi'in tabi'ah nu keukeuh pageuh nyekal sunnah ka para kulawargana nu anceg-anceg istiqomah imana teu ungut ku kalinduan teu gedag ku kaanginan teu luntur ku kahujanan caduleeh ku kapanasan. Para asatidah qori-qoriah mubalig-mubalighah hormateun simkuring guruaneun pikeun simkuring ais pangampih pupuh lemur tikawit Bapak Kades Kadus RW RT BPD Lebe tur LPMD ibu miwah Bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan hempak merbayaksa reket dengdeng papak sarua moal deukna beda-beda dina saat nu ayeuna dina wanci nu kiwari urang sadaya kumpul ngariung dina ieu haplah muga-muga dicatat ku Allah Rabbul Alamin jadi haplah anu barokah. Lamun tukang dagang neangan untung, lamun tukang tani neangan hasil. Ari ibu pangaosan neangan naon. Habis neangan pincu. Cek ibu pangaosan teh neangan ilmu. Geratanya ka ustad anu deukeut naon gunana ilmu. Maka Pak Ustad bakal ngajawab al ilmu nur. Ari ilmu teh cahaya. Anu jadi pertanyaan urang boga ilmu nah geus jadi cahaya keur awak urang jawabanana acan kabeh ge arapal ilmu tahajud tapi naha unggal peuting hees wae kabeh ge arapal ilmu sedekah tapi naha fakir miskin diantep wae kabeh ge arapal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tatangga tong pasea tapi naha ajengan ge sok burger wae. Berarti ilmu teh boro-boro ngoncoran batur ngoncoran awak sorangan ge cantang tu bisa. Saha atuh jalma nu bakal katitipan ilmu iwal ti hiji koncina lain sakola luhur dan Nabi Muhammad ge teu sakola luhur ai waktuna cerdas mah cerdas we. Teu saeutik jelema sakola luhur tapi boloho beak tikar. Nepi ka teu bisa punten-punten acan. Nah ari kolot baheula sakola teu pati luhur tamatan SD. Tapi nepi ka lentong punten kalangkung tayana mah geus rada hese teh neangan anu punten bari rengkuh teh. Padahal sakolana mah S1, S2, S3 tapi teu bisa ngajenan batur berarti boloho. Nya saha nu bakal dititipan ilmu gampang. Nu bakal dititipan ilmu mah wadahna we siapkeun.
maka Allah nu bakal ngelmuan. Naon eta wadah ilmu? Hate. Lamun hate kotor tong ngarep-ngarep ilmu bakal datang. Nah da jelema nu kotor hate mah ilmu nage bakal dipake ngahina batur, nyeceleh batur, mikarujit ka batur. Maka kadang-kadang di akhirat lain nu bodoh nu bakal cilaka, tapi nu pinter tapi nganyerikeun hate batur ku pinterna. Well. Surak. Keur mah hirup bodoh saban geureuh ka batur, keur mah bodoh saban geureuh. Bere we ilmu, insyaallah ibu bakal loba jelema nu nyeri hate ku ilmuna. Naon sababna? Sumberna hate nu kotor. Harta bakal nyampeurkeun ka saha? Lain ka jelema nu getol usaha. Tapi harta bakal nyampeurkeun ka jelema nu bersih hate. Keur mah hirup sangsara tapi tudang tuding wae ka batur. Batur beunghar disebut nyegik. Batur beunghar majarkeun nuyul. Maka harta moal cicing dimangkeluk manusia sarupa kitu. Nah sangsara wae loba nganyerikeun batur komo beunghar moal teu ngaleyak batur. Nu akhirna lamun ku Allah dititipan harta sungkunan ngaranna. Mana bukti sungkunan? Harta boga gedong sigrong mobil mewah ngan hampura sombongna na taku jiga nu rek digubug we sia teh maka ditu. Boga kongkorong deedeng-edeng leumpang dongko nanaonan tinggal teh dieu nepi ka dieu gigi brig jiga nu satruk. Maka hakikat hirup teh adalah hate nu hade. Lamun hate geus katapelan ku kotor tuh tempo. Daun anu ragrag kadunya moal bisa munian dunya. Tapi lamun daun apa kana panon maka dunya moal katempo. Lamun hate anu bersih bakal bisa lalajo alusna batur. Tapi lamun hate kotor beuki alus batur beuki rujit urang nempok. Tinggal balik kana awak, lamun batur maju urang nyeri sirah kunaon eta hate. Katutupan kacocokan ku sifat panas barana. Jelema nu panas baranan batur nyeun gedong si eta nyeri hulu. Batur meuli mobil si eta langsung ngabudah. Batur meuli motor si eta langsung sakalor. Sakedeung deui ibu batur meuli tanah si eta modar. Hakikatna jelema lain disiksa ku Allah Ta'ala, tapi tah panyakit anu aya dina dirina kakotoran dina hatena. Wea. Lamun jelema geus tingkatanana bersih hate da teu butuh panyanyung batur. Teu butuh disanjung, teu butuh dipuji. Nah, sabab jelema bersih hate mah geus wawuh kana lapad alhamdulillah sadaya puji kagungan Allah. Jadi Allah nu kudu dipuji lain urang. Dasar daya puji ge kagungan Allah, manusia mah hinaeun ledekeun cacieun makieun. Matak lamun aya ibu ngaledek batur, ibu dihina batur, dicaci batur, dipitnah batur, bae da alhamdulillah puji manu Allah lain nu urang. Ngan sabalikna pikeun jelema anu sok ngahina nembongkeun hate anu rujit ka awak urang. Pan kadang-kadang mengopi bareng ngarokok bareng dahar bareng. Tapi satukangan urang si eta ngagogoreng urang bisi ibu hayang apal tak eta hate nu munafik teh di dinya tempatna. Aduh. Higana ieu ceramahkeun na beda ungut-ungutan sararea. Jeung keprok ongkoh. Matak hakikat nu ngaran hirup tah hate. Ngalusan beungeut babari kulit hideung hayang bodas tinggal meuli skincare. Ngandang kege kapanggih ai beungeut bodas ai punduk meda ngerenge. Geblus karena rumah tangga modal skincare teu kabedak pan balik deh karena geundeuk nu akhirna maksakeun maneh aya dengan sangu teu kabedak aya skincare kabeli beungeut bodas ngan awak pewat mata kirup mah geus we narimakeun da kajeun kulitna hideung engke bakal datang aya jodoh nu resep kana hideungna di glowing di papan tes oge ari jodohna jeung Udin mah jeung Udin we moal matak ngadak-ngadak anak lurah nu datang. Nah sabab jodoh pati bagja cilaka lain aturan manusia tapi kun payakun milik Allah Ta'ala. Sok aromean atuh naon eta hate. Sabab baju bisa saragam, tiung bisa saragam. Karena nahaon saragam baju jeung saragam tiung lamun hate teu saragam. Da hakikat nu kudu saragam lain bajuna, na teu watir ka warga masyarakat anu miskin nu teu gablek saragam. Lain ieu mah Senen warna bodas nganyuk bodas kabeh. Salasa hejo nganyuk hejo kabeh, Rebo beureum kabeh, nepi ka Sabtu gunta ganti baju pangajian kitu babari bangkrut cek salaki riren mah ngaos teh jangar kana hulu aing. Karena saragamna nu kudu disaragamkeun mah tah eusi hatena.
Mata pertemuan paling indah bukan bertemu kekasih dengan kekasih, bukan bertemu suami ejeng pamajikan, tapi pertemuan paling indah ketika diriku bertemu dengan aku, tak eta anu paling indah. Kabogoh papanggih jeung kabogoh malam minggu di apelan, poe Senin galau nah duit beak bakti penting. Ibu 7 tahun jeung salaki papisah lantaran gawe, panggih sapoe sonona bebeakan, tapi lamun 7 tahun salaki cicing kumaha ceuk ibu, talung keneh boga marmot. Artina teu indah. Matak nu paling indah bukan bertemu aku dan kamu, tapi pertemuan paling indah ketika aku sudah menemukan diriku. Moal pernah jelema maseaan batur, moal pernah jelema lalajo kana kasalahan batur, sabab dirina apal kana kagoreng patutan dirina. Nana gerhana disebut al-mukarram, da teu hayang. Al-mukarram nana gerhana, nah mah jeung teu hayang, kuring leuwih nyaho kana kagoreng patutan kuring. Batur nyebut al-mukarram bisa jadi batur katipu ku omongan kuring, teu nyaho kana kalakuan kuring. Al-mukarram nana gerhana panjuk sadar salat subuh ge sok kaberangan. Disebut ustad, disebut kiai, disebut ajengan, demi Allah teu hayang. Mata kumaha nu nyebut we, dek nyebut nu gelo ge mangsa bodoh. Nah, da disebut nu gelo kuno edan mah teu naon. Teu hayang disebut ustad, kiai, ajengan. Nah, justru era parada. Nama ke jeung era warasatul anbiya. Ustad, kiai, ajengan, ulama disebut pewaris para nabi. Geuning nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting sampeana bareuh bati tahajud, pan ustad mah hees wae geuning. Geuning nabi ngawariskeun bager, geuning ajengan mah pedit keneh geuning. Nah pantas urang disebut warasatul anbiya, can pantas maka kusabab eta calana kuring biasa, baju kuring biasa, ngomong ge ngomong biasa, sabab nana gerhana adalah manusia biasa, lain manusia luar biasa. Mata sim kuring datang ka dieu biasa-biasa we teu kudu riweuh. Datang kuring emangna japati gitu. Tong riweuh. Kusabab kuring dianggap jelema luar biasa, tempo nyuguhan sabaraha gelas. Opat 5 genep 7. Lamun kuring ngagugu nafsu inum kabeh ngerebek betul. Hiji Pak tak ieu tah. Geus we. Sabab ibu biasa kuring ge manusia biasa. Saha eta manusia biasa teh? Heuh manusia nu sarojeng ibu. Bener salah osok, daek kedul osok, alus goreng ge. Ai pada osok mah sarua geuning. Mata geus stop. Entong ngomong al-mukarram, tong nyebut ustad, tong nyebut kiai, biasa we, teu kudu riweuh. Nah, teu butuh. Kecuali lamun aya nu butuh kop mere eta. Lantaran lalakon nu ngaran kahirupan manusia mah ibu, jelema geus cicing dina kabersihan hatena, maka dirina geus lain cicing di dunia, tapi dirina geus nganjang ka akhiratna. Cicing rada hese ya. Lamun teu ngarti bahaya. Dirina geus lain nyicingan dunia, tapi dirina teh geus nyicingan akhirat Pak. Jelema nu bersih hate dihina, diledek, dicaci, dimaki, aya nyeri hate moal, naha da dirina geus di akhirat. Di dunia mah dihina ku batur terhina, tapi sebenarnya di akhirat manehanana orang mulia lantaran hinaan batur. Matak sifatna lamun dihina, diledek, lain kalah rujit, lain kalah ngewa, ngadon nuhun ka jelema nu ngahina ka dirina. Hese hirup kitu. Anger we ibu dihina mah hayang nonyok. Ieu teh disebut we kahirupan manusia. Matak sumber adalah hate. Lamun ibu nyieun gedong, tungguan isuki bakal aya nu ngomongkeun gedong. Saha eta nu hayang gedong? Pak Kuwu, Bapak Kepala Desa di ieu tempat, saalus-alus nyieun program ngayakeun Muslembang, ACC, wargana sejahtera, hareupeun nu ngewa mah keukeuh bakal nyebutkeun, asa kapuji teuing. Tong diladenan jelema nu kotor hate, naha bisi kabawakeun kotorna. Tuh lalajoan buah buruk, nu buruk teu kudu dipetik, buah buruk teu kudu diala, buah buruk teu kudu ditaekan, kacape-cape tanaga keur nahaon melaan buah buruk. Ibu dihina, diledek, dicaci, dimaki, keur naon ka beak-beak tanaga kudu ngalawan jeung hareupan jelema nu buruk hatena. Tungguan buah buruk rag-rag sorangan, nu ngahina ibu ge engke eureun. Bener. So, pasti percaya ta. Ibu dihina batur, ledek batur, caci batur, dipita batur, kene antep. Engke ge eureun sorangan capeun. Heuh nya teu eureun-eureun, tenang Pak, engke ge eureun. Di mana? Geus nyari huntu. Si eta keur haharurungan, ibu ngaliwat, ai dendam saeutik mah. Kumaha cik ibu? Lebok.
agening teu eureun geus nyeri huntu ge cager cenah si eta angeureun ngomongkeun wae batur engke ge eureun di mana geus rup ku padung rap ku lemah katuruban tanda beureum jug ajak badami sok kitu sia bisa ngomongkeun urang moal bisa Allah mere umur teh supaya manusia ngomean dirina mata Allah mah maha sagala-galana eusina hate manusia nu bersih adalah Allah cicing parada hese ceramah gitu mun teu ngarti bahaya eusina jelema nu bersih hate adalah Allah lamun eusina hate kotor adalah iblis matak tempo ku ibu jelema nu kotor hate da eueuh atuh resep kana maju batur eueuh resep kana kahadean batur eueuh resepna kana kaalusan batur nah hatena kotor panas ku kaalusan tinggal nempo kana hate sebenarnya mun bapa hate jeung Allah bakal katempo sifatna prilakuna tabiatna nu kumaha atuh jelema bareng jeung Allah innallaha ma'ana saestuna Allah teh babarengan jeung urang keur saha eta keur jelema nu bersih hate katempo akhlakna katempo wujudna katempo ucapna katempo jelema nu bareng jeung Allah teu mungkin ngarendahkeun batur teu mungkin ngahina batur teu mungkin nuding batur teu mungkin mitnah batur matak lamun dina awak urang ngahina batur ngaledek batur mitnah batur entong coba-coba nyebutkeun urang bareng jeung Allah sabenerna jeung kageuleuh jeung kangewa ka sasama hirupna well aduh kenah ieu ceramah unggeuk sararea euy nya cenah innallaha ma'ana saestuna Allah teh babarengan jeung urang maca Quran alus kudu bareng atuh jeung hate alus maca Quran alus hatena alus maka lahir akhlak alus maca Quran alus hate kotor geus maca Quran lain kaalusan nu bakal datang tapi kagoreng patutan so aing asapang alusna so aing asapang benerna so aing asapang Qur'ana batur diledek kabeh mak nya geus maca Quran nepi ka ngaragrageun darajat batur well nana gerhana ceramah ieu teh jeung Allah teuy ulem deui tahun hareup tuluy tong dibayar datang moal tah eta teh suudon ibu apa nih teh ngomongkeun bersih hate nah dicebak sakitu jug moal nepi ka kompak teh ditu nepi ka dieu da ceuk urang mah leuwih hade baralik kitu ieu teh patokan hirup ceramah alus kudu bareng jeung hate nu alus ngarah akhlakna ge alus pangajian ibu alus bareng jeung hate nu alus maka bubar tina pangaosan jeung dulur akur jeung tatangga tarapasea teu boleh hayang ngabantu fakir miskin katulungan yatim kabelaan ta eta ledang pangaosan nu bareng jeung hate alus teh kanyataan mah pengajian alus bubar ti dieu jeung dulur teu akur anger ka tatangga maseaan ka salaki ngaraweg ka batur ngaledek aya pikabitaeun pengajian kitu eueuh lain batur anu salah urang anu salah anu osok tapi hate bareng jeung nafsu lain bareng jeung Allah taala well kenah ya ceramah maha ngajekokan sararea da kabeh ge ku ceramah kieu mah kajebrod atuh boro-boro ibu urang ge sarua eukeun we urang kuatan awak urang lamun hate bareng jeung Allah teh boga sifat Asmaul Husna ngaranna 88 ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mukmin ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahar ya Wahhab ya Rajak ya Fatah ya Alim ya Qabid ya Basit ya Hafid ya Rafi ya Mu'id ya Mudil ya Sami ya Basir ya Hakam ya Adlu ya Latif ya Khabir ya Halim ya Adim ya Ghafur ya Syukur ya jeung senepi ka ya Sabur 88 buktoskeun Allah teh ya Rahman ya Rahim Allah teh maha welas maha asih sabejad-bejadna bapa sagoreng-gorengna kuring sateucereug-teucereugna ibu tapi Allah teh boleh mere kesempatan pikeun ngomean hirup sabejad-bejadna ibu satebalik-balikna kuring tapi tetep nu ngaran Allah masih kena nyimpen umur pikeun dimanfaatkeun ngomean awakna inilah sifat Allah Rahman jeung Rahim nah ari urang lol budak tatangga dagang comro nongtot leho meuli moal nama kejeng moal tah lamun Allah nempok ka gorengan bapa Allah nempok ka gorengan kuring Allah nempok ka gorengan ibu geus gregeteun malaikat hayang ngancurkeun dunya nah manusia pi ka gregeteun kabeh atuh kita salat subuh tepat waktu datang jam 6:30 lohor jam 12 datang jam 7
tuh jam 2 cenah asar titah jam 3 sumping jam sok ngararaku maghrib titah jam 6 datang jam isya titah jam 7 datang jam mun disimpulkeun urang teh pika gregeteun Allah subuh kaberangan lohor ka asaran asar ka maghriban maghrib ka isaan komo pelebah isya ka heesan pika gregeteun urang teh Pak dalamun Allah teu boga sifat Rahman Rahim kabeh geus diparaihan tapi geuning teu Allah masih kana nyimpen umur supaya manusia ngomean kana dirina tah bawa kana alam urang Allah boga sifat Rahman Rahim maha welas maha asih maka maha napikeun da eta manu Allah maka urang manusia kudu boga sifat asah asih asuh nyaahan asihan deudeuh nyurucud cai panon lamun aya tatangga nu teu dahar teu kabantuan nyeri diri lamun aya yatim kokoceakan hayang sakola teu kabantuan teu ngeunah dahar lamun tatangga teu barani teu wani dahar jeung urang teu genah cicing dina gedong hareupeun imah aya jelema anu boga imah ukur 4 meter pasagi bari doyong aya hate nepi ka dinya lamun can aya hampura nilai salat nilai zakat nilai saum nilai ibadah haji pertanyakan di mana akhlak nu sabenerna aduh kok mau nu paling parah salat dipigawe zakat dipigawe saum dipigawe haji sababaraha kali ayeuna kana BLT hayang batuk heula aduh gedong sigrong mobil mewah sawah lega budak sarakola peperihun mereka miskin henteu peperihun mereka yatim henteu cing atuh karena BLT mana nepi ka ngarep-ngarep teuing malahan RT jadi sasaran RT gelo RW edan cing teh kunaon dicarekan batur menang BLT aing henteu pancing teh ibu mah beunghar gedong sigrong mobil mewah sama lega ya gandeng ku ustad sia mah ngadukung kades gitu lain kitu cing teh ibu jadi jelema mah kudu bersyukur boga gedong boga harta boga banda budak sarakola piraku kabita keneh ku BLT mending oge tarima ku ibu beukeun kanu yatim bikeun kanu miskin tak eta ibu syukurna gandeng ku ustad kalah nyekek ibu lamun bener rek jelema bersyukur ku hartana gedong sigrong mobil mewah sawalega datang ke RT nyage emak narima moal ditampa pangmikeunkeun kanu hakna sabab emak teu hayang duit sarupa kitu emak mah jelema aya tak eta nu bersyukur ku harta teh sabenerna eungan da di tempat teh di dieu teh eueuh nu kitu ceramah kieu kades atoh hatena teh lebok cenah kitu teh tuh nyeri hate nyurucud cai panon lamun batur menta tulung teu katulungan mun batur sangsara teu kabelaan lamun yatim hayang sakola teu kabiayaan urang teu bisa mela nyurucud cai panon nyeri hate naha sabab cek kuring ge jelema nu cicing jeung Allah lain nyicingan dunya tapi hatena geus aya di akhirat bangga hirup kitu teh asli bener letakna lamun jelema geus bersih hate maka cicing dina angka kosong teh 0 lamun jelema geus ngarasa 0 berarti teu walakaya teu boga naon-naon la haula wala quwata illa billah pinter teu jadi sombong ku pinterna jabatan teu jadi sombong ku jabatanana pangkat teu sombong ku pangkatna daek teu sombong ku daekna alus teu sombong ku alusna naha urang mah kosong anu dicician ku Allah langsung daek Allah nu ngadaekeun pinter Allah nu minterkeun bisa ge Allah nu ngabisakeun ai urangna saha bener ibu matak lamun aya jelema pinter sombong ku pinterna leungit Allah datang sombong di akhirat silaka lain jelema bodoh tapi jelema pinter anu datang sombong ku pinterna leungit welas asih pangeranna ayeuna ibu daek pangajian entong asa daek da karek sapoe ieu mah nepi ka ditanya ku tetangga poe isuk ti marana ku ajigan nu tunu oh ngaos wengi sareng nana gerhana meni geje sia teh matakna panci hirup teh bersih hate salat alus bareng jeung alus hate maka ladang salat bakal katempo dina laku jeung lampahna bacaan salat sakitu alus wajah tu wajhiya lilladzi fataras samawati hade bacaan salat maka bubar salat bakal hade omongan
kasasama dina hirupna. Moal mungkin jelema salat ngahina batur, moal mungkin jelema salat ngahianat batur, moal mungkin jelema salat ngarendahkeun batur. Bacaan alus dibawa kana ucapan anu alus. Jigana anu hadir di dia acan nepi ka dinya mah da. Sami keun sarua lah. Matak cek kuring ge entong waka nyebut ustad ka kuring ke sarua kabehanana ge. Matak lalakon hirup teh eta bersih hate. Lamun hirup geus angka kosong artina urang teu ngaboga-boga. Nu boga harta teu adigung sabab geus wabuh kana alam panungtungan. Gedongna sigrong, mobilna mewah, sawahna lega, teu leuman alam panungtungan. Nu beunghar maotna dikubur, imah gedong anger balik nama kanu nyarang kedong, sawah lega dikubur mah di sawah batur, mobil mewah anger dianterkeun mah ku pasaran, baju warna-warni bari mahal anger diboehan mah ku warna bodas. Sarua antara nu beunghar jeung si miskin, maka hakikat manusia moal aya nu ngarendahkeun jiwa nu miskin tapi beungharna bakal bisa ngaragangan kanu miskin da teu mungkin disebut beunghar tanpa aya hirup si miskin. Toong si miskin kahirupanana we jasana gede. Aya nu maot pangheulana nyokot pacul nyeun kuburan. Aya nu maot pangheulana nyokot pasaran. Tahlil 100 poe si miskin mah tara eureun. Batak lamun aya nu hadir di dieu mangkeluk manusia beunghar tapi sombong kanu miskin, hampura kali-kali nu miskin dendam. Maot si eta bikeun paculna, mangga ngadamel kuburan nyalira. Tuh itu pasaran geura gotong ku sorangan, tak ieu boeh muntel sorangan. Eueun nu tahlil mangga tengah peuting budak gideug sorangan. Eueun nu nganterkeun ka kuburan satengah salapan acolok-acolokan sorangan. Manusia butuh ku batur, maka ulah coba-coba goreng jeung genah euy. Nya apa? Tong pernah nyeungseurikeun dosa batur. Batur dosana judi, batur dosana jinah, batur dosana maling. Nah urang anu seurina batur dosa jinah teu kudu diseungseurikeun ku urang. Batur dosa mabok teu kudu diseungseurikeun ku urang. Batur dosa judi teu kudu diseungseurikeun ku urang. Nah tong seuri kana dosa batur. Kade lamun urang seuri ku dosa batur, tanya awak bisa jadi urang boga dosa anu leuwih ti judi, leuwih ti mabok, leuwih ti jinah. Naon eta? Sombong dina ibadah. Naon? Sombong na ibadah itu dosa leuwih ti judi, leuwih ti jinah, leuwih ti mabok. Nah, kasombongan itu milik Allah, ku urang direbut. Masaha jelema nu wani ngarebut kasombongan Allah, Pak? Iwal ti manusia sombong disajajarkeun we. Iblis teh pinter ceramah, iblis teh ahli agama, iblis teh pinter maca Quran, iblis teh leket ka masjid, iblis teh hebat dina segala bidang. Tapi nah dikutuk Allah hiji panyakitna, anna khairum minhum, kami lebih alus batan maraneh. Artina sombong. Maka iblis dikutuk ku Allah lantaran sombong. Urang geura pikir tahajud henteu, duha henteu, maca Quran henteu, ka masjid jarang, ai sombong ti bareto, maka kuring curiga buah-buah iblis guguru ti urang. Ungeug sararea dikiekeun we. Matak geura riren ngadamel status OTW tahajud teh. Geura eureun ngadeng-ngadeng kongkorong kanu teu boga kongkorong teh. Lain eme itu 30 gram. Hargana teh ena teh 1.400.000. Kumaha ceuk tetangga nu teu make? Saha nu nanya? Pan genok sararea. Geus rak saeutik, ieu teh rada serak. Cing teh kunaon? Tos ngaos Quran jeung sholawat sawewengi. Yai. Ieu amal ibadah nu ikhlas mah teu butuh dibeja-beja ka batur. Dan nu ngaran ikhlas mah cukup dirina jeung Allahna. Persetan jeung katempo jeung teu ku batur mangsa bodoh we. Mata kulah coba-coba ibu nanyakeun ka batur, ari maneh peuting tahajud teu kudu. Da di batur ngomongkeun tahajud arek dicatet kitu. Ti iraha urang jadi malaikat pencatat, Pak. Ngeus nu ngaran manusia mah cicing dina angka kakosongan. Lamun jelema kosong hirupna narimakeun. Nana gerhana kuring. Kuring ku Allah dibere tugas sa Jawa Barat ku kurilingan. Padahal sok Bandungan ku ibu baju kieu, calana kieu, ngomong kieu. Geus eueuh jigana kana patut kudu payu ceramah. Nah kieu. Pan ari ajengan mah udang badag, gamis ngangsar, sorban ngagaplek.
nolol ajengan sarupa kitu narangtung kabeh Pak wilujeng sumping Al Mukarram coba urang datang well wah ka urang anu mangut kalah kitu well gitu cing teh kunaon ibu cenah pokona well heukeun bae nah dateng ngarep-ngarep hayang disebut ustad teu ngarep-ngarep hayang disebut kiai henteu da teu hayang tapi nu ngaran hirup pembuktian lain hareupeun manusia tapi hirup pembuktian hareupeun Allah Ta'ala boa-boa ayeuna di dunia disebut ustad boa di akhirat mah ustad boa-boa di dunia disebut pejabat ternyata di akhirat mah bangsat bisa jadi anyar dilantik isuk di penjara cek rakyat mereka adalah pejabat ternyata di akhirat mereka adalah garong gede hirup matak entong ngeunah teuing disanjung batur entong bangga disebut batur eta mah karek panyebut batur bener ibu disebut bodoh disebut pintar ge kuno bodoh disebut beunghar ge kuno miskin disebut pejabat ge ku rakyat tah ieu aya dua kades ya kusaha dijadikeun hiji ku Allah dua dicoblos rakyat matak sanggeus jadi kajian capek kajian lungse kajian ripu kajian tunduh rakyat butuh ngageroan gerewek dararatang Pak nah sadar diri yang jadi kades teh eta teh dicoblos rakyat tapi bandungan ku ibu lamun jelema legeng jadi pejabat teh hanya sebatas takdir Allah teu deukeut jeung rakyat teu wawu jeung rakyat teu nyaho jeung kasusah rakyat mung akur jeung rakyat paling kuateun sakali geus sakadituna teh malahan 2 tahun ge dienekeun ku rakyat nah sabab rakyat teu butuh janji tapi butuh bukti rakyat teu butuh waos nyorocos nu penting mah aya buktos aduh tapi kuring salut ka pakuwu nama gejeng salut da ieu teh nu hadir kabeh teh nalika pakuwu harita nyalon nah anu hadir di dieu kabeh joblos ka Pakades kabeh henteu sirian Pakades malahan mah engke maruti lahu coret BLT coret artina pamimpin teh teu nyimpen panyakit dendam sanajan ibu teu nyoblos ka Pakades tapi Pakades geus jadi nu nyoblos rakyat kuring nu teu nyoblos ge adalah rakyat kuring inilah jiwa kosong artina kosong butuh eusi saha nu ngeusian lain manusia tapi Allah Ta'ala matak hirup mah enjoy we da dieusian ku Allah asal nyiapkeun hate nanu kosong jelema nu kosong hate boro-boro ti kiai boro-boro ti santri boro-boro ti ajengan jelema nu kosong hati mah anjing sekalipun bakal jadi ilmu atau pikeun hirupna mata kuring mah keur diajar bu guru ka anjing punten we cing pun guru ka anjing cek dulur teh jeung cek tatangga rada gelo cenah ustad teh kitu cinta lama ge nyebut nu gelo mah nya cenah bu guru ka anjing kali-kali mah urang kudu bu guru ka anjing palebah mana sanajisna baham anjing masih kene bisa dikumbah ke 7 kali kalau mereka taneuh tapi najisna baham manusia mun geus nganyerikeun hate batur leungeun paantal awak padeukeut hate rujan saumur-umur cai mana nu bisa nyeuseuk kana kanyerian batur wah buah nu wel-welan kitu keneh buah tuh cek kuring ge kieu nu kieu tah nu rada bangga teh matak jelema nu kosong hate bakal nyimpen elmuna dina 3 rupa hiji na kolbina 2 dina kaulina 3 na fi'lina kolbi hate kauli ucapan fi'li pagawean tah urang teh ilmu teh karek samet bibir can katempo gawena daek teu daek wayahna kudu diaku ilmu urang teh karek samet bibir can katempo gawe kabeh bisa dinyebut bibir subhanallah maha suci Gusti Allah kabeh ge bisa apakah jeung bareng hatena nepi ka bersih kadang-kadang mah subhanallah dina bibir di hade-hade di alus-alus tapi hate rumat dipiara naon benten jeung kadongdong alus luar goreng eusi beh dituna kalayar beurit Pak ngalus-ngalus kana awak ngahade-hade dina carita ternyata kalayar beurit alus kulit goreng pejit mun dina bumbuhan kalayar beurit euceuy beureum ti kabetaeun karwas di dahar ternyata racun apan ibu ge bareto na rumah tangga teh salaki teh kitu lain kalayar beurit jetot ti tajong sakit coba ayeuna pan katempo aslina racun jetot ti tajong eta batu eta cokor neule
baheula ibu init-initan mau motor butut beberek-bekan nepi ka mogok didorong kuduaan cur hujan majarkeun ieu diaan racun teh sebenarnya ayeuna cobaan geus kolot kieu mau motor beberek-bekan bari mogok ibu pangheulana nu mundur langsung ngagajeleng tina motorna dijejak aja motorna ganti cek ayeung oge sadil atuh da tuh dina bibir bisa subhanallah apakah jeung hate-hatena mana pagaweanana atuh lamun dina bibir subhanallah kudu bareng jeung gawena mana gawena leah hate ramah somea alus budi hade parangi ngeunah basa nikmat carita kabatur ngahormat kasahanapeun nyaah kasaluhureun teu boleh ngajen inilah makna subhanallah dina hirup teu ngarasa diri hebat teu ngarasa diri alus teu ngarasa diri bener bahkan batur leuwih dihargaan batan ngahargaan dirina sehingga anu mangut teh lain batur ka urang tapi urang ka baturna rada banganya subhanallah teh nya Allahu Akbar dina bibir kabeh ge bisa Allahu Akbar Allah nu Maha Agung namana gawena lamun Allahu Akbar dibaca berarti gawena sombong tong dipiara tapi naha Allahu Akbar dibaca sombong dipiara apan Allahu Akbar teh Allah nu Maha Agung berarti keagungan ku urang diaku maka Allah nu Maha Agung urang mah tidak ada keagungan naon-naon leres hate kuncina ibu hayang salamet da babari lain engke weh ayeuna engke teh di akhirat teh urang teh bakal salamet lain engke ayeuna nyalametkeun diri akhirat mah yeuh lain tempatna nyalametkeun diri akhirat mah tempat nyokot kasalametan lamun di dunya ibu geus salamet akhirat ge bakal salamet kumaha carana ibu hayang salamet yeuh rumusna panon pake tawado ceuli tong dungdak dek anak gosip bibir tong loba ngomongkeun batur ngalengkah tong kana salah hate bersihan di dunya salamet di akhirat ge salamet ongko hayang salamet panon popolotot ceuli dungdak dengdek kana gosip teu kaur batur nyeun salah diomong-omong ngalengkah kana salah hate siksik melik sulit ati teu kaur batur maju dipika sirik nu kitu bakal salamet moal nu aya ge dicabok batur bener keun akhirat mah urusan gaib Allah geus nyieun ieu nu nyata di alam dunya gerajieun surga di dunya samemeh tepung jeung surga akhirat anu nyatana nu kumaha ari surga di dunya babari budak batur dagang comro nongtot leho nyieun geus surga kasep ka dieu emak mah teu hayang comro ngan kabita ku leho tah aya 10.000 wayana sing-singkeun di balong emak lumayan we keur parab jae sebreng bere duit 10 jugjang aya nama ka itu gera dagang comro payu comrona leungit lehona inilah makna hirup Pak lamun rek ngagugulung ka geuleuh memang geuleuh nempo polo tapi si logika kudu main di mana aya comro digalo jeung polo comro ngan kusabab geuleuh kasebutna lalajona lain comro tapi nempona adalah polo setiap jiwa bapak aya kasalahan setiap jiwa kuring aya kasalahan setiap ibu aya kagorengan lamun urang silih tempo karena kagorengan masing-masing cantang tuh urang bakal bisa seperti kieu nana gerhana bisa ceramah kieu diagung-agung ku batur lantaran Allah munian aib kuring nu sabenerna bapak oge bisa dianggap ku batur lantaran bapak aib bapak dibunian ku Allah Allah maha sagalana munian aib ibu jeung aib kuring tapi naha ari manusia sok hayang nyokelan kana aib batur Allah heueuh nya euy geuleuh ari urang umat sahanya Allah memunian aib bapak jeung aib kuring sehingga bapak baheula keur pemuda nyieun dosa nyieun doraka katutupan ayeuna teh geuning mangut batur teh sepuh damang coba lamun eta jelema apaleun kalakuan bapak baheula keur ngora aya nu rek mangut ibu teh baheula keur umur beger saha nu pasarung-sarung bari lalajo layar tancelep teh tah saha baheula nu keur ngorana luncat tina jendela imahrana rek diplotok ku hancib teh coba lamun ku Allah dibukakeun
cantang tuh kuring terhormat, cantang tuh ibu terhormat, cantang tuh bapak terhormat. Jadi intina adalah Allah munian aib bapak, Allah munian aib kuring, lakukan ku manusia gerak tutupan aib hirup sesama. Urang boga aib, batur boga aib, pek silih bunian karena aib masing-masing, da Allah ge munian karena aibna. Matak lamun aya jelema anu hayang mukakeun aib batur, si ieu sok suci dina hirupna, kos nu teu gableg aib wae hirup teh. Bener. Jeung ulah atoh nalika baturkeun aku aib teh, ieu mah rapang dina Facebook. Padahal aya budak tetangga melenung eueuh beuteungan. Eueuh bapaan maksudna teh. Melenung eueuh bapaan, gujrud salalembur, amit-amitnya budak-budak ulah kitu, tong kitu. Bisa jadi itu nyeri, inungna nyurucud saipanon, nyai kalakuan kitu teh ngewa ka cida, goreng ka cida. Era mama kaluar ti imah diomongkeun ku tetangga. Nyeri Gusti, hate teh geuning boga budak kalakuan kieu teh. Nyurucud saipanon tengah peuting. Inget hukuman Allah, jelema nu nyeri saenggeus nyeri kanyeri na bakal napal kana diri jelema nu nyeri. Teu saeutik borosot budak batur, pelenung budak manehna lebo. Mangga sok. Ieu teh ilmu hirup Pak. Matak tong sok ngawiwirang jelema wirang. Tong nuding salah bari batur geus salah. Nu salah mah tugasna adalah tong waka nyaritakeun bener sapanjang hate ngawa keneh kanu salah. Hese bah tong nyarita bener sapanjang hate ngewa keneh kanu salah. Nah berarti bapak jeung kuring teh can wawuh kana bener nu sabenerna. Sabab fungsi bener keur ngomean anu salah, lain ngewa kanu salah. Urang ngewa kanu salah berarti nafsu, sedangkan fungsina bener adalah ngomean salah. Bisi ibu teu percayanya ya dibongkar ku kuring. Ari ibu ngulem pengajian, ngajak pengajian kanu osok kanu tara. Oke, kanu osok. Nah anu tara disamper. Oke. Tah ulah mentang-mentang batur anu doraka. Sabenerna anu doraka teh ieu anu datang. Eta ku jawaban ibu, ari ibu nyamper pengajian kanu osok kanu tara. Jawaban ibu kanu osok. Logika nu mana nu osok kudu disamper, maka jeung kudu disamper da osok. Nah anu tara disamper tah berarti suudon. Cek kuring ge nu doraka lain itu ieu tah. Hari mungeun disamper ge Nabi Muhammad dakwah 23 tahun, ibu nyamper kanu tara sabar tahun. Karek sapoe tapi moni saumur-umur da si eta mah tara ngaos, maka doraka teh lain batur, urang bro. Aduh. Tah ayana Bang Emok. Wah. Koprokos nu baruga hutang wae teh. Ayana Bang Emok lain rakyat anu salah. Saha anu salah? Loba. Hiji ustadna, dua kuwuna, tilu kok cicing da loba keneh, tilu DKM na, opat jamaah pangaosanana. Nah Islam teh ngajarkeun aqimus shalah wa atu zakah, dirikeun salat bayar zakat. Lamun Islam ngarti kadinya geus salat boga duit tuluy zakat, moal mungkin Bang Emok datang. Nu miskin katulungan, rakyat leutik bakal kabantu ku zakat kabeh manusia. Bener Pak? Ku sabab urang wawuh kana ilmu karek Nabi wir, salat heueuh, zakat hanteu. Loh atuh rakyat teh kana gerhana jang ustad mamanawian mate gaduh sakola budak sakola kedah mayar 500.000 cek kuring teh teu aya. Leos kakuwu cek kuwu sarua, balenyeng kakadus cek kadus dunungan teu aya komo abdi. Leos ka DKM cek DKM sami mawon, balenyeng ka jamaah pangaosan cek jamaah pangaosan abdi ge teu kaduh. Ponis teh ku sararea ustad pedit, kuwu pedit, kadus pedit, jamaah pengajian pedit, DKM pedit. Nu bager iwati budak duaan mau motor beat. Rodot-rodotan geuning ungar sore. Tinggal ngariung limaan bikin kakak jeung KTP. Tuluy narangtung bikin sumpah dan berjanji. Aku bersumpah dan berjanji tina limaan teu kabayar hiji maka nu opat kudu tanggung renteng. Nahanna gerhana apa? Pernah ngeclok kasih eta. Teu bisa ieu curug nyalahkeun batur.
sabenerna urang anu teu boga solusi eukeur batur leres Pak. Coba lamun nu baleunghar daek infak jeung sedekah guyub kabeh ti mimiti ustadna kiayeuna ajenganana rakyat nu bareuntana moal mungkin Bang Emok bakal terjadi naha umat Islam bakal kabelaan ku umat Islam eta sorangan. Ieu teh pukulan telak ke urang-urang teh Pak. Bener Bu? Jawaban ibu hayang salamet ti ayeuna salametkeun. Ieu murang kali nu dihitan inung bapana boga kahayang. Hayang naon? Hayang boga budak anu soleh. Di mana jawabanana? Di inungna di bapana. Tong ngarep-ngarep budak soleh lamun inung bapana teu pati soleh. Bener ya? Tong ngarep-ngarep hayang moal teh ditonyok dokter ku bapak. Matak makhluk terkuat di muka bumi ieu eta. Ibu-ibu kuatan ceuk urang. Bari hakikat nama ibu teh diruksak 8 bulan pelenung geuning melenung poho teu meuli minyak keletik borosot budak gegerenetan geuning ngaon ngaranna cing kayo teuing apal ti saha abdi ti kades we ridho ibu ridho nyerina ibu ngalahirkeun ripuhna ibu ngalahirkeun aya nu leuwih nyeri tibatan ngalahirkeun naon eta nyerina ibu ngalahirkeun aya nu leuwih nyeri batan ngalahirkeun lamun bener ibu nyeri ngalahirkeun mun ditanya saberiji ibu gaduh murang kali 5 ongkoh nyeri boga 5 tah anu ngalaman nyeri mah bapak disunatan ngan sakali nyeri Pak nyeri bade 2 kali berarti bapak nu nyebutkeun nyeri mah ieu mah ibu-ibu mah ongkoh nyeri tapi budak 7 aya nu leuwih nyeri tibatan eta naon eta nalika anak hohoak sesentak nganyerikeun kolot inung leuwih nyeri batan ngalahirkeun anak demi Allah tah nalika anak hohoak sesentak luhur bahasana teu ngagugu kana jeudeuk kolotna matak nyurucud cai panon inung bapak berarti aya nu leuwih nyeri batan ngalahirkeun naon dihoak disentak teu digugu ku nu ngaran anak di dinya inung leuwih nyeri batan ngalahirkeun anak hayo tenang neng tenang da ieu teh nu hadir jelema berdegong kabeh atuh deuk ustadna deuk kiaina deuk sasahana deuk kuringna ge ieu teh berdegong kabeh palebah mana urang ngalaman berdegong umur 8 tahun 7 tahun 10 tahun umur 8 tahun urang sok dititah ku nu ngaran inung nyai pangmencetankeun sirah mak jalangar kumaha jawaban ibu harita kakolot tuh naon eta ngaranna bedegong ujang pangmencetankeun tetepokan bapak carangke kumaha jawaban bapak harita kakolot hoream ayeuna ibu geus kolot inung urang geus eueuh budak urang titah nyai pangmencetankeun sirah kumaha jawaban budak ibu ayeuna ka ibu mamam artina Allah boga proses doraka ka inung bapa boro-boro di akhirat di dunia cek Allah di kontana eta baheula mah gegelehan di lalahunan inung bari sisiaran dipangdongengkeun ku nu ngaran kolot di usapan baheula mah ibu gering kolot cicing gigireun nyokot uyah jeung cai dibanyurkeun dipokokeun kana tarang saking ku teu boga duit keur ka dokter nu mana anu ngomongkeun panas tiris kudu ku uyah jeung ku cai eueuh ubarna tapi jampe kolot nyai geura sehat hoyong naon lamun tos sehat ku emak moal burung digugu ta eta jampe kolot asup kana dirina sehingga budak kuat motivasi hayang cageurna lantaran dibibitaan kuno kolotna ayeuna bapa geus sagede kieu kolot urang gering apakah aya ibu gigireun kolot nu keur gering mangga emutan ayeuna urang geus kolot hayang nangkep kolot hayang nyuuh dina lahunan kolot hayang bebarengan dahar jeung kolot hayang nepungan kolot hayang barang bere ka kolot tapi ayeuna kaduhung kaliwat saking naha kolotna geus eueuh geus rup ku padung rap ku lemah katurban tanah beureum duit deuk dibikeun tapi kolot geus eueuh kadaharan deuk dibikeun tapi kolot geus eueuh hayang ngariung tapi kolotna geus eueuh hayang nyuuh kolotna geus eueuh mata kaduhung teh geuningan tarati heula tapi katungtungnakeun baheula urang bedegong ka kolot can pernah mentah hampura kanu jadi kolot boa-boa urang seuseut ekonomi dagang tinggal hutang
tani ukur jadi daki kahanap teu akaran kaluhur teu sirungan lain dosa-dosa ti gunung lain dosa ti reuma boa-boa urang pernah nyurucudkeun cai panon inung bapa urang supaya urang ngarasakeun kana kacape nu ngaran kolot urang. Mangga da ieu mah ceramah teh lebet pisan kana hatena ge nya. Matang ibu teh kasih geung disebut bedegong teh nya. Da heueuh. Naik deui umur 17 tahun beger ngaranna beuki bedegong. Mama engke mah uyah teh bakal sonten narek naon nyai di sekolah kerja kelompok. Nah kerja kelompok hanapeun tanggal enteh. Atuh pelenung beteung eueuh bapaan eta ladang kerja kelompok teh lur ngawirangkeun kolot. Nepi ka kolot kokecewakan nyeri kana dirina nyurucud cai panonna tong enjoy teuing nalika urang boga dosa ka kolot akhirat keur nungguan siksaan dunya poe ayeuna moal meunang kabahagiaan matak doa nu paling mati adalah doa indung doa nu ngaran bapa suksesna bapa kuwu kuring yakin lain karena hebatna pakuwu tapi aya anu nyurucud cai panon tengah peuting ngadoakeun pakuwu supaya jadi ya Allah pun anak jantenkeun pejabat ya Allah pun anak sukseskeun ya Allah pun anak jadikeun enung nepi ka 40 poe 40 peuting tiraka tengah peuting melaan anak mung dihina batur melaan anak mung dibibirang ku batu nana gerhana bisa sarupa kieu lain karena hebatna kuring lain karena alusna kuring lain karena cerdasna kuring tapi kuring yakin demi Allah aya nyurucud cai panon inung kuring nalika kuring aya beja dihina batur diledek batur dipitnah batur kuat nandangan sabar na hirup inung mah keukeuh nyarita ka Allah angkat ya Allah darajat pun anak bener Pak matak abdi mah jujur nu diingat-ingat dina hate inung bapa we lain batu Jokowi datang ka dieu moal suntangan nah dacan datang suntangan abdi keur inung jeung bapa abdi ulah ayeuna nepi ka batur ngahargaan aya ka kolot teu pati ngahargaan parah hirup kitu matak abdi minta doa teh jujur sepuh tara ka sasaha ka inung we tadi ge cing teh mah doakeun abdi rek ka mana cenah maneh rek ka Tasik sabaraha panggung ayeuna 3 cenah kasep sing sehat nyebutna teh kasep matak lamun ibu nyebut bagong ka abdi moal kasih geung nah anu miara abdi ti lemut nu ngongklet ti leutik anu maraban ti bubudak nyebutna kasep ibu boga jasa naon ka urang jujumut bagong weh matak hakikatna kolot nyebut kasep ka anak supaya mentalna kuat persetan ku omong batur sabab inung bapa kuring anu miara kuring keukeuh nyebut anak mah kasep nya tilu cinta mah tilu panggung cenah kumaha didoakeun sing hasil Bandungan engke beres ceramah Pak bakal ayeuna teh cenah tilu cinta mah tadi di Bandung heula jam 1 nepi ka jam 2 belenyeng ka dieu ieu teh mimitina mah jam 4 acara teh macet pan di dinya geuning akhirna teh datang magrib hampura we ulah kukulunu dalih kumaha ada orang terbuka kapal keur ngapung atuh aing ngaran-ngaran kana mobil mah kena ku macet hampura we ibu da anu kudu dihampura mah ibu da geus kukulunu pantat tadi ayo kuringna mah da datang tilu cing mah tilu panggung alah cenah mobil teh moal teu heureun kitu nah cing teh heureun kunaon ari mapan budak nu milu mangan duaan cenah ku bawaan ari mahanan kitu cek indung kamari cenah maneh ti mana mawa Ranginang Tasik macet Tasik kota aya dodol ti Garut ari Borondong Majalaya ari Ganas Subang ari Peuyeum Bandung aya Tasik ti dieu Tasik ieu naon Cau Pak oh Cau cing kere ditempona dusnya lamun eueuh berarti waduh ingat kana ngaran indung mah Pak sok geus teu percaya baheula ibu budak tilu torojol konca bebesek aya geuning lauk disiksi ku ibu jadi tilu buntut keur bungsu tengah keur panengah hulu keur cikal pernah ngalaman ibu teh lain teu hayang ngadahar eta lauk ngan ieu anak tilu piraku rek disoro kok nyai deungeuna keur maneh nah ada kolot mah wani nyatek jeung uyah padahal deungeuna aya dipersembahkan yang terbaik untuk anak tapi anak iraha mempersembahkan perkara terbaik keur nu ngaran inung bapa inung hiji budak 7 nu 7 kapiara ku inung hiji
tapi budak 7 ngariung hayang miara inung hiji cantang tu bakal terjadi. Matak dosa nupang badag-badagna lain dosa munyung ka gunung muja ka sagara, tapi dosa nupang gedena adalah dosa nalika poho karena jasa nungaran inung jeung bapa. Salat bakal hampa, tahajud bakal tengenah, maca Quran ilang barokah, pangajian kieu moal neurak, ceramah ge ukur omongna. Lamun inung bapa tes mika ridho ka diri urang, maka Allah ge moal ridho ka awak urang. Lamun hirup geus teu dipikaridho ku Allah, maka bandungan ekonomi bakal sempit, dunya bakal boga musibah, akhirat ge geus nganti kadatangan urang pikeun diduruk ku siksaan seuneu neraka, bongan di dunya nganyerikeun hate kolot. Matak bubar ti dieu wayahna. Anu masih kene aya ibu ramaan tepungan ma beli hoyong naon. Ulah urang ngeunah-ngeunah baju alus ai kolot sapotong ge teu kabedag. Ulah urang ngeunah-ngeunah barang dahar bawa kolot mah anyuk ka hutang. Ulah urang ngeunah-ngeunah dina gedong anu sigrong tapi kolot usum hujan kieu nyak celakan anu menerkeun gera reret kolot nu sabenerna ieu al jannatu tahta alal aqdam, surga di bawah telapak kaki ibu. Ai surga hayang ai ka kolotnya campah, surga nu mana nu keur diteangan. Allah wae geus nyimpen surga di bawah telapak kaki ibu. Artinya orang patuh karena jadi kolot, nurut karena jadi kolot, surga dunia, surga akhirat. Inilah kriteria anak anu soleh nu ngagugu ka indung atosan Pak. Ore ka gentong. Kumaha Bu? Oh acan pan abdi nu ceramah lagi kumaha abdi we atuh. Kalau jam sabaraha ya teh? Amojo sajam gera arwih besi hujan sok gera arwih lain ngabetem kaneh teh Bu gera arwih sok cara ge anu nungguan di mah keur pepelengkingan eta teh hayang gewat ibu balik dalapareun naon aya mun sombong maknaan hirup teh yen surga di ku Allah dibukakeun lamun inung bapa ka urang ridho matak hayu urang penta kariduan kolot ku cara cicingnya bisi rada kasiniran omat ya mah ulah kasih mun anak ngariung limaan inung aya bapa aya tuluy pok anak ngomong ma mengpeng ma aya bapa aya warisan teh bagikeun we ayeuna. Sabenerna anak anu ngariung kitu keur ngahianat kana perasaan kolot narido nempo kolot sangsara ka kolot nakeun. Lamun warisan geus dibagikeun ka anak-anakna bandungan kolot bakal sangsara ka tungtung nakeun. Cicing di imah lain nu manehna pan geus dibikeun ka si bungsu. Deuk pepelakan di sawah pan geus dibikeun ka si cikal. Akhirna kolot bingung nu eueuh tungtungna susah manah taya sudana bisi teu percaya ieu mah bandungan warisan geus dibagikeun saminggu 2 minggu kolot isuk juk jetet kena penyakit sabulan ngantunkeun saolah diusir ku nu ngaran anakna lantaran harta bana dikokod direbut dirampas ku nu ngaran anakna. Ieu Pak dorakan teu sadar teh cicing di bungsu boga imah ai bungsu geus kawin ngaran-ngaran kolot letah geus beda cek urang mah amis cek kolot mah haseum cek urang mah ngeunah cek kolot mah pangset cek urang mah teu lada cek kolot mah lada. Kulem nu ngaran kolot jam 12 ka ditu coba ibu jam 8 sabab kolot mah geus boga penyakit B bekser boson batuk kaganggu anak nepi ka perasaan jejemris eta anak cek kolot buah ka aing ngajejemris pan bebeja kanu ngaran anak pulangkeun we emak anterkeun ka lembur bisi maneh kaganggu ku emak. Bener bari di lembur geus eueuh harta bandana pangyieunkeun we 4 meter pasagi ku anak nepi ka ridho paloba anak nu nganterkeun inung bapa ka lemurna bari ditunda dina 4 meter pasagi ngaruksak sebenarnya kanyaah kolot mah ku teu pira ku kitu. Ye demi Allah tong pernah ngarep-ngarep warisan ti inung bapa moal aya jelema beunghar ku warisan ti nu ngaran kolot kuring deuk make demi Allah ngarah yakin demi Allah moal aya jelema beunghar ku nu ngaran warisan kolot nu aya ge papaseaan antara adi jeung lanceukna merebutkeun warisan. Well Allah bener ya sugemakeun kolot mangkaning kolot teh heuh pameumpeng keur aya da geus eueuh jugumakeun naonna matak gugu ka hayangna tanya ka resepna anak ngajamin kolotna maka Allah ngajamin anakna
anak mikeun kahayang kolotna maka Allah nu bakal ngajamin kahayang sagala anakna. Matak mengeus hirup mah konsep anak mah gantungkeun kanu ngaran kolot sabab kolot anu dipere karidoan ku Allahna ridallahu biridha walidain wasutullahi bisutil walidain. Ridho Allah gumantung ridona indung bapa, murka Allah gumantung murkana indung bapa. Matak hayu urang nyuuh ka kolot, urang mentah hampura ka kolot, urang nyaluuh ka kolot, urang nangkep kolot, urang susut cai mata kolot, bungahkeun ti ayeuna mungpang meungpeung kolot keur aya. Hiji waktu urang bakal keung nu ngaran hirup leungit kolotna. Eueuh indung bapana, baheula urang keur eueuh nyedatang ka kolot. Kumaha ceuk kolot? Geus nyai tong jadi pikiran. Ti emak coba kolot geus eueuh. Saha nu bisa melaan urang? Moal aya jelema nu leuwih nyaah ka awak urang lintang ti kolot-kolot urang. Anu tos teu aya doakeun ku ibu, doakeun sing salamet di akhiratna, ditempatkeun di tempat nu pangmulia-mulyana, kalayan dicicingkeun disagedengeun Allah taala, kalayan pinuh ku rahmat ti mantena. Urang ulah poho kana kalakuan nu ngaran kolot nu alus, tuturkeun kaalusan kolot ayeuna di alam dunia. Mun kolot resep babagi, tuluykeun babagina. Lamun kolot resep nganjang, tuluykeun nganjangna. Lamun kolot resep ka masjid, teraskeun ka masjidna. Ieu teh hanca garapan anak nalika ditinggalkeun ku nu ngaran indung jeung bapa. Mukana orat, teu salatna, teu zakatna, badagongna sarua jeung ibu nyiksa kolot nu aya di alam akhirat. Naha kolot ditanya ngadidik teu kenungaran anak, tuh tempo di dunia anak maneh owah-owah, tuh tempo di dunia anak maneh lalieur, tuh tempo di alam dunia anak maneh parasea ngadidik teu. Indung bapa urang ditanya di akhirat lantaran kabedegongan urang di alam dunia. Matak cara hayang mikanya kolot anu geus eueuh, sing balager urang, sing bager hate, sing alus kalakuan, sing hade, sing alus. Ieu patokannya urang kanu jadi indung bapa nu tos teu aya. Ibu sakitu nu kapihatur bobo sapanon sareng sapakan mugi agung cukup lumur jemar si hampurana paralun anu kasuhun ninggalih nu dipamrih hampura anu kateda. Hapunten ieu aya yatim piatu anu kusim kuring diangkir mangga kaluhur panggung. Asep Baim teu ngangewong, Laris Laras, Irfan Wulan, Siti Ayoh, Arif, Jajang, Aca, Jahro, Yep, Ade Oga, Indri, Jenderal, Ude, Risma, Dewi, Jenal, Cindy, 18 orang. Mangga. Wih, dibuka apa guys? Buka we nya. Log Bu, anu nembe dipanggil. Bapak hajat ya teh nitip kasim kuring hoyong aya santunan. Buka ya. Aya bieu teh. Mung sakieu nih. Asep, Asep, mana Asep? Baim, Laras atas saya Laras. So, Ipan, Wulan, Siti Ayoh atas saya. teu haladir. Arif aya Arif. Jajang, Aca, Jahra aya Jahra. Yep, Ade Oga, Indri, Diwakilan ku Ibu. Jenderal, Sok Pak. Ude, Dewi, Jenal, Sandi, Orang dia. sadayana 18 jalmi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 berarti 7 deui. Anu disebatan neme
Ka ibu bapakna murang kalihna mangga diantos di luhur panggung. Siti Ayoh, Arif, Jajang, Aca, Jahra, Yep, Ade Oga, Indri, Jenderal, Ude, Dewi, Jenal, Cindy, Nyanyi. Oh jajan. dan ibu murang kalihna 18 jalmi. Aku di daerah teh. Neng terang ieu sasana ieu. Terang anu kapasian anu pengajaran 18 jalmi. Ya, Sok sadeu aya kana nya. Mana sudah? Sok ka dia Bu. Awas gebis Bu. Langsung. Ya. Ya. Sok ada. Risma aya Risma. Ibu. Sok diwakilakeun ku ibuna 18 jalmi, 18 jalmi. Ibu titip. Oh gitu sok. Dipan sang Ari. Asep, Baim, Laras, Irfan, Wulan, Siti Ayoh, Arif, Jajang, Aca, Jahra, Yep, Ade Oga, Indri, Jenderal, Ude, Risma, Dewi, Jena, Cindy. Sesen Ya sanes. Ayah Aca, anak yatim Ya sanes. yang berlokasi di Tasik. Sok titip ibunya. sok mewakilna Aca. Salah. Iya. Bu, langsung. Alhamdulillah berkah ya nu hajat teh bisa santunan kaya. Amin. Mudah-mudahan rezeki milikna digentosan ku Allah. Amin. Ibu sing sarehatnya sadayana doakeun pakade sing panjang yuswana. Murang kali dihitan sing soleh. Malah mandar sing bisa ngajahit keluargana. Amin. Sing bisa ngamulyakeun indung bapana. Malah Amin. mandar sing bisa ngadoakeun jaga keur di akhiratna. Sakitu ibu nu kapihatur ti simkuring billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.